Nyesehan saprenu aya belingan tuluy dilanjut deui ngistrika anu satangtung meuni jangkung. Ayeuna mah bobeuna isuk teh lain di imah besti tapi di pagawean soalna teh nana teh can balik ti kamari di pagawean we ngeun. Nah atuh cenah teu balik-balik pan deukeut lain ka pagawean teh heueuh bener deukeut besti tapi bakat ku deuketna eta teh nana hoream balik. Mentakan mumpung isuk-isuk hayu baturan teh nana nyeusehan heula. Kela besti ulah langsung diasupkeun kana mesin cenah kudu dikibring-kibring heula. Heueuh cenah aya botol anu peupeus mentakan mun nyeuseut teh dikibring-kibring heula efek teh bener we besti aya belingan tuh nya katuan kataran poha darang kieu. Kapaksa we dipulungan lah kana leungeun nya besti soalna lamun kana wadah mah eueuh wadah efek teh aya dina tempat sampah wadah kieu nya geus we dipulung heula. Eta kertas anu urut tutup box ting tutup box nahaon pokona mah penting mah wadah tah geus kieu mah tinggal diasupkeun meureunna tinggal dikibring-kibring eueuh mah kana tempat sampahkeun we kibringkeun besi aya keneh beling nu laleutik. Tuluy si sabuna asupkeun kana mesin tutupan mesinna geus tinggalkeun aing geus muter kitu mesinna muter sorangan da mung diputer-puter mah da lieur nya tuluy ieu si anduk oge asupkeun kana wadah hiji deui lain wadah mesin. Ulah poho si tombolna teh pencetannya lain meh teu nyeri awak da emang tombolna di dinya ieu mesinna teh tah tuluy dicayandi ieu teh rek dipewangian besti teu teh geus dibilas namanya. Cur asupkeun pewangina geus we sakitu mahi da pasti seungit soalna pewangi leunri mah sok seungit tinggalkeun we tutupan heula ieu si mesin teh ameh nyerep. Kedeung besti ieu teh karak jam 6 tapi nah geus lapar hayu urang sarapan heula kue ieu teh aya kue tina besek nya besti ting besek nu sama orang cokot teh lumayan lah jang ngaganjel. Teuing kuateun ti ka jam baraha mah besti penting mah ngaganjel heula we meh teu lapar. Hayu besti ari geus diisian kieu mah rada semangat urang ngeringkeun heula ieu salimut anu tadi nang nyeusehan. Anu sabeulahna kocorkeun cayeuna bendung we ulah pohonya besti urang seusehaneun deui ieu mesti keneh numpuk sabenerna meuni loba kieu. Adina mah arek dikabekeun besti ngan teu mahi nya geus we dibagi dua. Aya atuh sabuna asupkeun kela kedeung ieu teh nungguan lapi nu cayeuna geus pinu kieu mah tinggal diputerkeun. Oh ieu tadi ngeringkeun salimut tinggal diangkat jeung spray-sprayna urang keringkeun. Lamun geus dikaluarkeun kieu mah tuluy asupkeun kana mesin hiji-hiji asupkeunana nya besi hese da sabeula mah nyekelan kamera sup kana eta teh kana lobang eta lain lobang kehidupan nya lobang mesin eta teh. Ieu teh anu diheulakeun dikeringkeun teh simut besti heueuh ari simut mah pan tereh garingna nya pencet we tinggalkeun ieu teh karake jam 7 geus lapar di besti kumaha atuh. Ieu teh aya berkat geus we dibuka rek di ayeuna teh dihuapkeun. Pas dibuka teh alhamdulillah besti aya dagingan lumayan lah jang sarapan ayeuna mah nya ulah poho asupkeun sangguna kana piring mahi 2 centong ge ieu si dagingna asupkeun. Emang benernya besti ari orang Sunda mah teu bisa jauh tina nu ngaranna sangu nya geus we hayu tuluykeun. Geus skip ulah lila teuing tuluy asup di kalondri arek naon cenah kalondri ieu aya keringkeuneun anu geus garing kudu dikaluarkeun. Lamun ieu mah baseuh keneh keringkeun puterkeun pencet tinggalkeun ieu ge sarua kitu we tuluy ieu dorong ke belah dieu rek dinaonkeun didorong teh rek didurupnya besti rek ditilepan rek diistrika. Kela besti sameme diistrika teh kudu dipilahan heula soalna aya anduk aya salimut kudu dipisahkeun kudu dilepan. Ari pas dina jerobok mah asa saeutik ai pas dikaluarkeun mah astagfirullah mun satangtung kieu besti geus lah urang skipnya meh tereh tah ari geus kieu mah rapi tinggal diberesan besti nya. Beresan ka mana cenah atuh diberesan kana bokna besti soalna aya bokna tah kana bok kieu diasupkeun sup tutupan. Ieu tinggalieun si sarung sofa teh besti